Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Urang neraskeun deui kana hanca mat ngalogat matan Safinah nyata bagian ke-15 Ghairul muhtaramin hayawan anu teu dimuliakeun ku sara. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairul muhtarami ari sato anu teu dimuliakeun ku sara sitatun eta aya genep. Tariku sholati kahiji nu tinggal salat, wajanil musoni jeung nu jinah muson, wal murtadu jeung jalma anu murtad, wal kafirul harabiyu jeung kafir anu ngamusuhan ka Islam, wal kabul ukuru jeung anjing galak, wal hinjiru jeung bagong. Nadomanana ari sato anu henteu dimuliakeun ku hukum sarageun nepek arapalkeun. Hiji anu tinggal salat taya udur, dua anu jinah muson anu masur. Syarat muson aya opat kabehna balik boga akar jeung merdekana. Rejeng geus ngasaan wati halal namun teu kitu eta goer musona. Katiluna jalma murtad, kaopatna kafir harabi nu galak ka Islamna, kalimana anjing anu galakna, kagenepna bagong najan teu galakna. Sakitu wae, mudah-mudahan aya manfaatna kangge urang sadayana. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.